menang karung teh euy. Mang, ieu nuhunnya. Nuhunnya nengan di heula karung ieu. Kandangan gini. Di kablok itu jenuh keneh kandang. Oh atuh. Nuhun ya karungna. Udah, di aya ieu. Andi dieu. Wah, kandang itu mun jenuh tuh sapina mau di karungna euy. Wih, kok aing sabaraha ge karung mah. Bisa kana karung we na malah. Mang. Are teu yo. Boga karung teu yo. Kuing dibeli karung dibeli. Kuing enak naon? Karung. Oh, aing urut eta teh urut huut. Beleuman aing kudu di ieu paragi paneurak aing mah jeung naon jamang aya duit aing mah. Beleuman aing kudu jualan. Beli. Oh wah, beleuman ya aing keur mau di karung naon saing keur pusing ieu mikiran hawu teh dek turak suhuna. Ieu dah aing keur ngaliwat dah. Ka satu. Kayak bising bukan masih besok dikumpulkan mah ieu sepelik. Oh, sok dikumpulkeun. Di zamana di. Nyaho tadi mah keur ngeruk-ngerukeun teh sapi nyokan di. Ditutup. Tuh aya tuh. 900 ge dibeli karung malah. Aing udah hanyir tuh dah aing mah ladang karung mal-mal pake meuli gas-gas acan lah 100 hiji kan sabar ya. 1000 hijina. Oh wah paneurak aing mah pargi neurakeun api dah. Aing balik di sipalikna. Aya di ditu ge samper. Cing. Aya bakal bogaeun sia teh sok dikumpulkeun. Nah tuh ge disampeurlah tuh. Heeh tuh. Karung bage teu gara blogonya mariskin ampun. Nah, ini baru jenuh karung sok dikumpulkeun tah karung di aing. Wah aing geus di akanan gua mah aing tanya. Yang karung aing mah guat kan dibeli. Nasi bage to cilung ayeuna karung. Gajianna teu meunang teh Sama nah. atuh laki teh jama usaha mah naon bae atuh. Sih kana kitu nama euy. Sagala aing nu karung nu naon oge. Oke, dibeli Dindi. Hah? Dibeli. Tanyakeun ka mama, tanyakeun ka mama. Oh, tadi ge cenah teu bogaeun. Komo aing teh nyaho, nam. Tolong tanyakeun. Aing nyiksa mah kan aing dagang ge. Tukang karung nanyakeun ka wing sinang. Naon sa? Dua karung teh nyaho. Atuh tadi ge ka dieu cek aing ge ceng aing mah teu boga dari beuleuman aing jeung naon ngajualan karungna. Aing mah jama ngaruksak. Lu kumaha itu jamana keukeun nanyakeun? Oh nya mah dikumpulkeun lain panjang mah kaum dua apa sok dikumpulkeun nu rong sok kunon ge aing mah teu. Aing teu sabina begitu boga aing. Aing tadi ge nyakeun beres di beuleuman cek aing teh sepelik cek aing teh nu sok ngumpulkeun mah cek aing teh. Naon merah ka jamana? Merahkeun aing ngajualan karung nya. Babareuman. Wah cenah wa mage teh nyaho tah jamana. Penting kan nuduhkeun ka aing cenah ge. Oh nya aing mah dijual di beuleuman cek nu ngajualan upeutan kitu leuh. Aing mah sanggup mariskin pisan karung-karung bege teu boga cenah ge. Saking ku aya duit lain ku miskin, ambisieun disagae kumpulkeun. Kabener ieu wah. Nya dongeng pedageun nyokat ulu sagala tuh. Lain atuh hayang udud cenah. Aya usaha teh. Cipeli keur sok ditunduk. Wage yo. Deket jukut biasana mah. Dipahugikeun ka sacana budakna nya. Ka aing pengusaha batu bara aing kana karung teu kelas atuh. Bikin peli kaunya jama ke wage. Hayang udud langkoh. Jama ke jihad itu kemarapan anak rubiahna sok bikin. Segala kainget deui sana cilung sana naon. Itu beuleuman masih nyaan eueuh. Beuleuh aing mah. Aing mah aya pasebutna cenah ge aing sok omong ngajualan karung aing mah ragrag atuh muncrat harga diri. Bong teh. Nah, anu dibikeun ari eueuh na tuh nu aya hukutan heula juga diberul-berulukeun. Paling jamang ngaredul di dieu mah suluak niat ge di bareuleman mah tong karung di bareuleman. Meuleuman sampah mi dunia itu bersihna sampah. Ya mah jangan batur batur keur usaha kana karung tah dibeli ku aing teh aya batian di muka di bareuleman. Suluh dibikeun ayeuna. Meuteum marampuh bandingan ngalah suluh-suluh kitu. Tapi aing mah saya janggal ngomong-ngomong padu ngabeakeun me udud aing eta mah. Tukang gedong. Tinggalun tadina. Apaan? Tinggal dasar kaum kitu eta aing kitu keneh. Mariskin. Bejakeun ka Pak Dedi aing mah kitu mah kitu. Geus ari teu baroga. Ari eueuh karung ngomong geus lah. Nengan ka kandang sejen. Geus atuh mariskin. Aing nonton kuntung tadi teh aing teh roh. Tah. Di ragna heula. Sobri ududan. Awal tuh aing teh na aseup, korek nanti. So, nyaho atuh. Korek tadi. 2 hiji ku jam tadinya. Tadi kan nyunget ulun teh jam tadi. Oh,
Juga tadi saya tuh bari ngajual nu rek meuli karungnya, direngketnya eueuhnya. Tewak-tewak, Haram tewak. jadah. Udah. Udah balik mumpung deket kana teh. Cang tewak cang waringan sama haram jadah ngaruksak bawa. Korek unggal ka dieu teh 666. Titik punya enak, itu kan begitu kan. Launa tewak. Coba benang yuk. Kalau naik tempat anjing kelas 1 ngomong kau. Kebat di benar. Di. Ayo cete. Oh kecil kan anjing kelas 1 ngomong kau. Kala. Buat menang gila. Pasti. Awas. Ceklan. Buat sia malingan be gas goblok sia ku aing alungkeun. Sok we cau yo kuya. Boleh. Bunget sia man kala. Alungkeun kan ditu. Aing alungkeun. Kala. Alungkeun gerak di matuman. Kala, telan. Ji 2 kilo. Sia karasa. Sia malingan be gas beungeut sia. Ayo bae. Anjing. Tuman. Sia teh keun kayak mana deui. Mata tuman ku jama kitu mah tuman. Geus lah mah ieu itu lah. Tuman kitu mah lah. Atuh. Geus ari aku sadi malos oh. Sada suara si Peli atuh. Ya Allah, ya Robi. Aing dah di kang tadi. Peli. Ya Allah. Yuk buka. Kela. Anjing teh. Kela. Sapaan? Hea. Ya Allah. Atuh salah geuning aing kalah ngarungannya. Salah aing mah. Si haram jadah tadi tukang aing mah kalah pamitan ka aing ngeureum. Pamitan. Tuh nyana lain kuang kaung kitu mah aing ieu mah aing. Aing jadi kanjeng kumaha aing ngomong mah ku aing teh ieu wadahan jama itu. Panas aing kalau ka cenah beul ya panjang didoakeun teh kasalamet. Salah atuh ieu mah. Selamat lagi. Saya tumbang nginung-nginung ka bae ketias kitu.